timbalan alus cirinya rakyatnya bantuan ieu lamun bisa mah dikawal ku badan anu independen. Wah, leres. Margi naon sabab loba ngadenge da eyang macicing andihanap eyang macicing jeung rakyat ya hiji loba kadenge ieu bantuan teh keuna ku sisiniran naon teh ya nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. Bantuan teh kadang-kadang nepina teh ka dulur-dulurna we wungkul. Nah, di dia surak buah kitu meureun. Da kaula mah ngomong teh di amar ta. Berarti kabeh beureun kadarieu tah wayahna sok ayeuna hideup. Fungsi na pamimpin teh nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat. Pek ti ayeuna buktikeun deukeut jeung rakyat teh ayeuna bari pake prosedur kesehatan. Pake prosedur kesehatan anjeun ayeuna kudu mineng ulin jeung rakyat. Sabab naon karunya rakyat? Boh legislatif, boh eksekutif, wajahna ngahiji ayeuna mineng nguriling ka tepi wiring panyacerang ka padesaan bisi aya rakyat anu kalaparan gara-gara ieu wabah virus. Ya ulin ka rakyat teh ulah kampanye unggul. Tempo mangsana kampanye ka karadae ulin ka kampung-kampung. Tempo mangsa kampanye daek deukeut jeung rakyat. Jalan butut diomean, masjid can anggeus dianggeuskeun, bari diimplik-implikan kade dina prakna ulah salah pilih. Nomor WA dibagi-bagi. Geus ngajadog jadi kursi mah dipupus dan nomorna teu eueuh. Janji emuruluk ka rakyat. Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Lolobana geus ngajedog jadi pamimpin mah lolobana imah culang cileung neangan palingeun. Laras ulah. Timbalan rumaos sayangnya leres kade. Pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Eta ulah timbalan tak kitu kasep. Luyu jeung kajadian ayeuna kumargi diging sirling. Hampura ya yang ngomong ki hampura. Teu sawios eyang jadi jimat parepeh kanggo kaula dayang teu da incu atuh ka hideup teh. Dina kanyaah ieu mah kanyaah. Nu jadi kolot teh mere harta kakayaan mah teu bisa. Kan ieu we mere pangalaman da eyang teh saeutik-eutik ge pan eyang teh goreng-goreng ge urut raja eyang teh karajaan astina teh baheula dipingpin ku eyang. Dina gelar Kresna dipayana timbalan jadi pangalaman yang terus diomongkeun teh timbalan boh manisna boh pahitna leres eyang tah dumasar kana kajadian ieu teh riweuh naon panah hidup di geng sirlingi ayeuna eyang menang wangsit ti dewa sanajan eyang geus eureun jadi raja tapi tetep masih kene aya hubungan eyang jeung urang-urang sawarga, urang-urang sinyaludi nyata para dewa sangat juat parlumanten bayar-bayar. Timbalan eyang teu menang wangsit kasep. Ieu wabah virus anu kiwari nerkap ka negara urang teh atarapi ka alam dunya. Aya hiji beja, aya hiji tangarating di mana bijilna. Doh cek dewa ngan yakin ieu bijilna lain ti jalma jore-jore ting bangsa manusia ting bangsa siluman. Naon teh kumaha ulah bisa ieu leungit
wabah sasalan anu tumiba ka alam dunya, tapi atau hiji negara eta, tapi eta negara teh nyaeta kudu ngabogaan anu disebut ludira seta. Ludira seta leres, ludira seta bener. Dupi hartosna ludira seta teh naon? Ludira hartina getih, seta hartina bodas. Jadi eueuh deui ubarna teh lintang tiku getih bodas cenah. Gebog eyang agebog. Di jagat pawayangan ieu anu ngabogaan getih bodas ngan hiji-hijina. Saha lanceuk maneh Yudhistira? Iya bulan. Aduh, eyang tah lamun anjeun hayang apal, eyang meunang info ti Badan Intelijen Sawarga. BIS. BIS teh Badan Intelijen Sawarga. BIS papangeunteun bis. Bis Nur Agung atelepana geus tong heureuy. Terdina tong heureuy. Tah sabenerna ieu teh iwa ti nagara Amarta kabeh raja-raja geus kabogaan info yen getih Yudhistira nu bakal diancam. Aduh.